Mitra sadaya wilujeng tepang dangudai sareng acara matuh dongeng enteng kalarsan pisan Mangjaya nuju ye ngabantun carios lutung karya kileksa. Ayeuna parantos dugi ka bagian nu kasalapan mangga urang teraskeun etang-etang hiburan pangpebrahmana. Para mitra sadaya upami lepat dongeng teh parantos dugi kanalika lengser rengse ngajalankeun tugas sakumaha nu di pikahoyong ku dununganana anu katelah Ratu Emas Malanggirarang. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Aya paripaos para mitra sadaya anggang teburung datang jauh teburung cunduk. Eta teh memang saleresna. Tadi disebatkeun ku Mangjaya anggang teburung datang jauh teburung cunduk teh ai ku bakat dikeureuh mah. Antukna melumbampah perantos tepi kasih sidayeuh marga Cina. Paman lengser reureuh sakedeung bari ngageberan dadana nuju ku kesang. Ambekan meningah hegap napas kerep jiga nu tas lumpat jauh ngan untung. Angin anu ngahiliwir milu ngupahan ngahihidan awak paman lengser anu keur capek. Waduh. Geus tepi deui aing teh yo. Urang keneh kuning. Bukan we lah moal kaburitan aing rek buru-buru ngadeuheus ka Ratu Malanggirarang. Geus bebas pagawean deui yo. Ngan kari cicing we meureuh nya. Wanya, make rek aya tamah deui pagawean teh. Kuduna ge tas kieu mah reueuh sing rada lila. Meureun cenah. Ceuk basa nu hade mah dibere perlop kitu tah. Ceuk paman lengser bari terus maju lalaunan asup kapusir dayeuh marga Cina maksad ngadeuheusan deui ka Ratu Emas Malanggirarang anu mere parentah teh. Kocapkeun para mitra, Nyi Ratu Emas Malanggirarang pisajungna paman lengser manahna teu pati teteg najan tadi geus boga kayakinan yen pagawean mamang lengser tara gagal. Tapi da keukeuh dina manah-nama aya nu nyelap rasa hariwang nu teu boleh ngaganggu kana pipikiranana. Aya paribasa ingis ku bisi rempan kusugan sok sieun Nyi Putri Baganan Sari teu laksana dipicieun ka hulu dayeuh marga Cina atawa bisi kabur. Harita Ratu Emas Malanggirarang parantos aya di bumina nuju calik bari ngadagoan datangna paman lengser. Sawangan anjeunna terus ngablesat ka hulu dayeuh nyipta-nyipta Nyi Putri Baganan Sari nu keur dimandian ku paman lengser atawa keur ditiungan ku pupugan sajalon atawa keur diiringkeun ti dayeuh ka hulu dayeuh atawa ka cipta Nyi Putri nuju nangis jeung ceuri ka nasibna lantaran teu tarima kana eta putusan. Tapi sakapeung Nyi Ratu kagungan emutan awon boa-boa cenah. Nyi Putri Baganan Sari teh bendu teras nyarekan lak-lak dasar ka mamang lengser anu akhirna nangtang ka tetehna. Barang diemut kalebah dinya nafsu Ratu Emas Malanggirarang jadi ngaburial. Rarai geuneuk lir beusi atah meuleum ok anjeunna cumarios sasauran kasar naker malah mah socana buringas galak ngomong sorangan. Lamun nya si Baganan Sari ngamek aing moal alang kumapalang diajak tarung sakalian moal munur sasiku moal ngejat satunjang leas berina oge moal munur najan kudu galungan sabab aing lain awewe epes meer kana perang bisa kana tarung sanggup moal jajarih kupati moal sieun kupae sabab aing keturunan prajurit gagah badalan ponggawa rongka. Rasakeun sia Baganan Sari lamun maneh teu nurut kana kahayang aing pinasti bakal pinanggi pati. Itu para mitra susumbarna Ratu Emas Malanggirarang tina awahingku banget ngalamun nyipta-nyipta kaayaan raina nyatana Ratu Emas Baganan Sari teh padahal nu diupat nama sakitu solehna sakitu sadarna najan nya sedih jeung nalangsa ngan semet nangis. Boga karep hayang males mah henteu sarta teu mika ceceub ka tetehna teu boga karep hayang males teu ngarasa ngewa atawa malik izin. Sabada susumar kolebat aya ciciptaan Nyi Putri Baganan Sari geus robah rupana jadi hideung lestreng jiga lutung. Pakaian rudin ala batani nini miskin malah mah teu beda jeung urang leuweung keur cameot. Calik
dina ruyuk tepus rangon kaso nu aya di tengah leuweung di hulu dayeuh marga Cina. Kacipta ku anjeunna Nyi Putri Baganan Sari teh nangis ngabangingik nyeung ceurikeun nasibna nu batan sakitu. Atuh barang kacipta kacida bungahna cakakak Ratu Emas Malanggirarang gumujeng. Puas ya. Ieu aing mah suka lamun manehna nepi ka kitu nasibna. Sabab kudu kitu awewe nurus tunjung mah. Teu pupuguh ngadon kumaha wani ngahalangan kana milik aing. Geus sia-sina karasaeun. Sina kasiksa lahir batin. Ulah tepung jeung nu kasep, ulah yang tepang jeung nu ganang. Hayang ngeuna-ngeuna sorangannya. Sabab raja bagja kula, ratu pakuan kudu ku aing. Ulah rek nyahoeun ka si Baganan Sari mah. Rasakeun sia tah kitu walosna nu mahiwal mah. Boga-boga padukuhan hayo los-los ka negara batur teu gableg ka era teu gableg ke kenyos ting. Kaayaan Ratu Emas Malanggirarang estu babari robah. Kumaha ceuk sawangan nu keur ngawasa kana dirina atuh teu beda jeung nu siwa. Mun ngalamun kana pika keheuleun harita keneh jejebris bari kekerot. Mun sawangan anak keuna kanu matak bungah kan hatena dadak dumadakan ngagak-gak seuri bari pepeta. Mun aya nu nyahoeun mah moal tewas nyang kagelo we para mitra sadaya. Aduh. Ya kelakuan Ratu Emas Malanggirarang aya wae para mitra sadaya. Nah, mun Mang Jaya cenah Mang Jaya geuning gelo we serian sorangan. Keun wae lah Mang Jaya mah. Sebut nu gelo ge da esok anu ngampihan. Orang neraskeun. Keun wae lah disebut. Jamaah edan ge padua anu ngampihan we cenah para mitra mangga urang neraskeun. Ieu mah heureuy. Barang keur tenang-tenang ngumbar sawangan nganteur lamunan. Iburuan katara ayu datang mana horeng si mana horeng paman lengser geus tepi ka balbah dina. Sajarek bumeheus ka Ratu Emas Malanggirarang bari ngalaporkeun pagawean nu tadi dipilampah teh. Paman lengser leumpangna limpeu paroman alum nyaan jiga nu capek. Capek hate jeung capek awak tas migawe tugas nu berat. Tapi najan bari kitu ge tugasna dijalankeun kalayan satia sabab rumasa yen manehna mah sakadar lengser nu purah manggul piutus ratu. Amit Ratu Emas, yuk paman dongkap deui nun calikeun. Ceuk paman lengser bari ngajanteng di buruan panon melong ka jero neuteup ka Ratu Emas Malanggirarang nu keur calik bangun tumanina. Barang ningali paman lengser nu sumping Nyi Ratu teh meuni curing hak bakat ku bunga. Calik paman, bagya wilujeng sumping, hiap ieu ka jero paman. Hatur nuhun Ratu Emas berkah sun paman tiasa wangsul deui nun. Ka dieu kalayan salamet punten sun ngiring heula reureuh sakada paman teh nun. Paman lengser terus unggah gek diuk terus sila meuni ngajemprak napas ngahega. Kumaha paman? Geus beres pagawean teh? Kuring meuni geus kesel ngadagoan ceuk paribasana ningali paman teh. Teu ngelol-ngelol meuni liuk deui nyeri beheung sosongeteun paman. Kumaha? Kita tadi ngadagoan teh nunggu hasilna nu tos mancen tugas. Waduh, keheula sumun Ratu Emas. Ieu teh paman meuni sakieu capena nun. Aduh, ngareng hapeula paman teh yeuh. Nyunkeun sarantos paman bade milari napas nun. Cit pamang lengser jiga nu taya kasieun lantaran nyaan karasa capek. Pokona mah capek teh capek hate. Ih, nabat aya basa capek keneh. Moal aya hesena cacarita sakitu mah ieu da teu kudu lila cumarita jiga pidato. Pok geura jawab, kumaha si Baganan Sari teh geus dibereskan? Ratu Emas Malanggirarang muncereng lantaran katara ayeuna malengser teh baha kana patarosan ratu. Atuh leuwaseun ari ngadenge kitu mah sabab najan kumaha bae jer ka ratu tetep kudu sumujud satia jeung satuhu salilana. Lantaran lamun manehna teu satia ka ratu bisa-bisa manehna dipecat. Sieun para mitra sadaya umang lengser teh ari dipecat dah. Sieun atuh dipecat mah. Honor CE pengen umang lengser. Wangkaning janten mamang lengser teh
uang jabatan lagi segitu ageng lah lawan dipecat ya awas lah cilaka we para wargi orang teraskeun deui. Aduh Ratu Mas mugi gamparan teh kersa ngahampura ka pamanun. Rumaos kirang titi kirang tata kirang kasopanan. Hapunten sanes maksud bade ngalalawarakeun kana paparios gamparan nun. Nanging laras paman teh capek nun. Cek paman lengser bari nyemak menta dipikarunya jeung dihampura. Geuning ari nyarita kitu bisa. Nah, hari ngajawab pertanyaan ti kuring teu kaduga. Sok tarapuguh paman teh kawas kakarawa jadi lengser teh. Geus sabaraha tahun paman jadi lengser pan geus tiba heula mula lain. Cik geura laporkeun ka kuring. Nah, kumaha bejana hasil atawa henteuna da ku sakecap geus cukup ngajawab mah. Ratu Emas Malanggi Rarang tetep hayang buru-buru. Ari lengser kalah ngadeg-deg pok ngajawab. Berkanun. Sakapalai gamparan teh parantos dipilampah ku paman teh nun. Ari hasilna kumaha? Beres atawa henteu? Sabab sanajan geus dipilampah ge aya teu beres mah hasilna. Bisa we nu dijalankeun teh gagal atawa teu mawa hasil nu nyugemakeun, sik terangkeun nu leuwih jelas. Leuwih eces, leuwih jentre. Nah kumaha pagawean paman teh? Saur Ratu Emas Malanggi Rarang bari mencerong ka Mang Lengser. Nu kekeureuceuman reubaseun daratuna jiga nu bendu. Waduh, beres nun. Segala rupi kapalai gamparan teh parantos dijalankeun kalayan lancar nun. Segala rupi beres, mun kitu eta mah. Sakumaha nu dipikapalai ku gamparan Nyai Ratu Baganan Sari teh ku paman dikitukeun sarta dikieukeun. Tak kitu Ratu Emas. Jawab paman Lengser bari pepeta dampaleungeun dibulak-balik dibarengan ku sirah menilahak lehek. Nanakeun pepeta ngabuktikeun atawa ngajelaskeun sakumaha tingkah paripolah manehanana. Para wargi sadaya barang geus ngadenge caritaan Mamang Lengser harita Nyi Malanggi Rarang nyarita nya syukur atuh. Tapi kumaha di dituna dipernahkeun atawa henteu? Jeung ayeuna kaayaan si Baganan Sari teh robah atawa henteu? Aduh kanten nun ku paman teh dipernahkeun. Sakumaha kapalai gamparan janten ditilaman ku palupuh sabebek, ditiungan ku pupugan sajalon, diroyoman ku ruyuk tepus jeung kaso. Ayeuna salirana parantos robih rupina hideung sadayana. Nu herang dengan socana wungkul we sareng ieu sareng waosna Rudin sareng pikangewaeun nun. Cek paman Lengser ti kapalang nyaritakeun anu sanyana. Atuh ari geus diterangkeun kitu mah kakara Ratu Emas Malanggi Rarang marah mai budina lantaran cita-citana kalaksanakeun. Sakumaha nu digamarkeun tadi para mitra. Bungahna Nyi Malanggi Rarang barang ngadenge caritaan ti Mamang Lengser yen tugasna geus dilaksanakeun kalayan sahade-hadena. Tuluy anjeunna nyarita. Nuhun atuh paman. Nuhun ieu nya sakitu kahayang kuring ge yeuh. Tapi tangtu meureun manehna teh si Baganan Sari moal narima kitu bae meureun. Da ku kuring ge kaharti. Manehna moal ujug-ujug daek we kana pangajak paman. Cing terangkeun. Kumaha jawaban si Baganan Sari? Ngomong naon basa ku paman diparentah kitu? Aduh nu mawi Ratu Emas. Anjeunna teh leres-leres jalmi soleh nun. Jalmi ngartos sarta sabar tawakal. Estu leres-leres terah raja turunan ratu nun rembesing kusumah teh mata kreueus sareng bungah nun. Ceuk paman Lengser Ratu Emas Malanggi Rarang bunclik socana haok nyentak. Naon paman? Kemana wae nyarita teh nya? Kalah kamuji ka si Baganan Sari. Kapan paman teh Lengser marga Cina anu kudu satia ka Ratu marga Cina? Nah ayeuna ngomong kitu teu perlu. Jawab pertanyaan kuring je. Nah kumaha omongan si Baganan Sari? Salirana ngagidir nafsu socana beureum sarta waos kakarot nahan amarah. Atuh si Lengser waseun. Oi, sanes kitu sunun.
Ieu mah nyarioskeun sanes muji, memang leres we paman lengser teh. Paman lengser marga Cina nu kuda satia satuhu karatu marga Cina. Aya nu kalangkung apa dia ge paman teh parantos ngajalan ge tugas kalawan daria. Aya nu kalangkung lupi walau nanti Ratu Emas Baganan Sari teh teu seueur nanging pahe ieu poheur. Teu loba nanging berat basana teh bener nama. Bareto we ulah ditarima ari ayeuna di kieu-kieukeun cenah. Keur naon make sanggup ngampihan atuh ari ayeuna disakieukeun mah tamung sakitu walau nanti Ratu Emas Baganan Sari teh nu. Salajengna mah turut kana parentah paman we, henteu baha henteu nolak nun. Cek paman lengser. Nyaritana rada gancang seeutik bari rada ambek. Atuh rada kekerot nyaritana ge tanes jiga nu nganaha karatuna kawas nu hayang namplokeun parasaan hatena anu memang keuheul. Wastenya derek mikir ti kadinya kami mah. Teu kela bawa kadinya ku tetelo, hakan taku orai. Goro taku bagong. Ngeunah-ngeunahnya leg-leg taku ganderwo. Puas ya. Najan nepi ka palastra ge. Goodbye lah ngomong sakitu mah paman. Jamak we minang ka pameulina sakitu mah. Saur Ratu Emas Malanggirarang menit tandes manahna sugema kabina-bina sabab nu jadi halangan kana dirina geus jauh geus dipikeun ka hulu dayeuh marga Cina. Jep cempe paman lengser teu nemal deui. Hatena meuni deg-degan jajat nu naratug tutunggulan. Batin ngageremet hayang nulungan ka Nyi Putri Baganan Sari. Teu tega nempo kaayaan kitu tapi teu wasa jeung teu kawasa sabab manehna aya dina dampaleungeun raja. Lain teu bisa ngan teu kawasa nyieun putusan sorangan. Ari Ratu Emas Malanggirarang harita teh socana melong kanu jauh. Bari nyipta kaayaan Nyi Putri Baganan Sari sakumaha nu geus dibejakeun ku paman lengser. Ya Nyi Putri geus dipikeun bari awakna rudin. Nyeh Ratu Emas imut anjeunna bener-bener ngarasa puas. Sugema manahna copong pipikiranana lantaran asa senang moal aya nu ngahalangan. Bunga luar biasa bungahna aya paribasa. Bunga alah bata naon. Lir anu kagunturan madu kaurugan menyan putih. Bunga kabina-bina para wargi sadaya. Puas ya. Puas ya. Aing mah sugema ari geus kieu mah yeuh. Ayeuna tinggal ngatur pilampaheut nu bakal sumping. Kumaha carananya? Nah aing kitu nu ngadagoan atawa nitahan paman lengser. Halusna mah nitahan we ngarah beres jeung aman. Ureng pisan mun aing ngahaja-haja megat anu bakal datang mah. Kumaha mun teu aya nu datangnya pan wirang meureun. Jadi ayeuna mah kudu marentah deui ka paman lengser sina megat semah ganang. Pastilah impian aing teh bakal kajadian sababeda karasana jeung geus ditorah ku Kakang Gajah Taruna Jaya. Ye nyaan bakal aya Ratu Pakuan, bakal aya menak ti Pajajaran. Kudu bener-bener apik jeung taliti ngarah teu katipu. Sabab ari kangaranna manusia teh sok aya we nu daek nipu. Aing mah moal bisa ditipu. Keun siarek dipapag ku paman lengser. Ratu Emas Malanggirarang mikir sajeroning hatena para wayitra sadaya. Manehna ngatur-ngatur pilampaheun, akhirna gilig baris mutus deui ka paman lengser pikeun rencana saterasna. Ari paman lengser harita teh ngeluk tungkul bangun bingung. Da teu ditanya mah teu daek nyarita pipikiranna kumalayang bae kanu lian-lian kana lain-lain. Geus hayang balik sarta reureuh di imahna. Tapi can wani amitan daratuna bisi rek marentah deui kawantu manehna teh gawe ngan ngadaguan parentah bae purah dititahan ku Ratu marga Cina. Paman sumuhun unyuk sumangan nun. Coba bandungan di saterusna. Kuring rek mere pagawean anu ku paman kudu dijalankeun. Sabab ieu teh pancan rengse, masih keneh loba rencana anu kudu dijalankeun teh. Nu baris di papancenan tugas teh taya deui iwati paman. Da ceuk pamikir kuring eueuh deui jelema nu bisa ngalaksanakeun tugas ieu iwati paman. Kuring teh nyaah ka paman mere tugas. Cek Ratu Emas Malanggirarang ngamimitian di muka sawala. Atuh paman lengser meningarenya greuwas dina hatena sabab geus yakin moal bisa reureuh sabab tugas anyar geus datang deui. Beda para wargi sadaya idunungan rek mere parentah. Ka anak gua mah diolo-olo nya para wargi sadaya.
bakat kunya cenah mere tugas teh kitu urang teraskeun semua paman teh sejang ngiringan we nun kitu cek paman lengser tapi dina hatena mah sejen ngomong kitu ngan seukur dina bibirna wungkul da geus hayang reureuh ti tadi keneh malah mah ngupat di jero hatena ih kudu aya reureuhna rek nitah naon deui atuh ka aing teh buah-buah kudu nyiksa Nyi Ratu Baganan Sari ye aing geus teu hayang nambahan keur tunggara sakitu geus pirang-pirang siksa teu hayang dititah deui kana jalan kitu mah aing mah kajeun naon da tunya aduh bararingung aing teh lamun teu nurut meureun aing teh bakal dipecat aduh mana teuing meureun indung si teu minta gaji sedengkeun gaji aing teu boga waduh cilaka cek jero hatena panon melong karatuna nu geus pok di sasauran nuluykeun hanca tadi paman lengser cek ilapat nu katarima ku kuring ka nagara marga Cina teh bakal aya ratu ti Pakuan aya menak ti Pajajaran tah kulantaran kitu urang kudu waspada kudu sasadiaan pikeun nampana nun mangga nun urang tampi we ku paman nun gampi nampi tamu mah da paman ge biasa tukang nampi tamu nun cek paman lengser eueuh kasieun jeung ngomongna teu dipikir heula kawas nu hayang ngagohkeun kanu keur sasauran cicing heula ya paman kuring can lengser ngomong sabab semah nu bakal datang teh can puguh karuhan ieu ieu mah kakara cek ilapat wungkul nah kumaha atuh nun kang naon sing mikiran ucan karuhan kedah kumaha nampina hari nu can puguh atuh can puguh mah semahna sabara urang kumaha sasadiaanana nganggo upacarana kumaha pan teu puguh paman ngaturna nu anu puguh atuh sumuna nu kedah diemutan mah nun yeuh aduh rada kirang kahartos paman teh yeuh pemuk jelaskeun sing langkung yakin sun teu sabar hoyong urang ngadangu sanyana nu kieu ye paman sabener namanya ayeuna paman geura angkat ka alun-alun pikeun megat nu daratang ka dieu mun aya semah kasep jeung ngora asupkeun lamun semah goreng patut buburak sing jauh aya aki-aki peot tong sina ka jero nya komo semah awewe mah sing jauh lah dibuburak kitu paman pokona mah nu lalaki ganang lah anu karasep sina ka dieu anu sembada kitu tah kasep ngalempereng koneng meunang nu jarangkung badag bawa ka dieu kitu tah nu garaganya pamannya kada ieu ulah salah ieu nya jadi lamun anu garoreng patut malah rorojok ku gantar ulah wani-wani ngalantok ka dieu ka nagara mata kerungsep ningalina paman nya kadenya ulah salahnya pamannya cek Nyai Emas Malanggirarang para wargi sadaya mere parentah ka paman lengser yen manehna kudu ngasupkeun semah-semah nu karasep wungkul sumun keke rada kagok maman teh sun keke kumaha sih tujuanana ieu teh sumun ke rada kirang kahartos nun ye aduh si pamana kabina-bina teuing nya meuni hararese pisan ye paman jadi lamun kabeneran pisan di alun-alun nya aya semah nu kasep ku paman kudu dipariksa sing taliti tanya jenenganana tanya asal usul nagarana tanya tujuanana jeung kitena dadeg pangadegna teuteuk beungeutna taksir tangtunganana nah kasep atawa henteu nah ganang atawa henteu jeung deui kade poho paman ieu nya nah turunan ratu atawa lain menak nu luhur atawa lain pokona mah sing taliti we tanyanya tanya sagalana sing taliti jeung apik ngan aya nu pangapikna teh dina nanya pamaksudan nah rek naon pangasumping ka nagara marga Cina teh tak itu tugas paman lengser teh nya kumaha karti saur Ratu Emas Malanggirarang bari neuteup ka paman lengser nu unggut-unggutan ngarasa kaget di pikiranana rada lieur ngabandungan parentah ratu anu sakitu pabaliutna tapi paman lengser teu loba tetanya pok ngajawab kahartos mun lah kahartos mun manehna nyebut kahartos teh bari nyebutkeun nanggu parentah teh supaya gancak lantaran lah di pikiran ge kalah ka menit kalah ka liut riut kurang kuningan na menit berarti kalah ka riut
tepuguh mikiranana. Anu saterusna sabada lengser nyarita kitu atuh Nyi Malanggi nyarita deui. Terus kieu pamannya, lamun kabeneran aya ratu ti Pakuan menak ti Pajajaran ku paman tanya sing leuwih apik, ulah rusuh percaya kana omonganna, ulah wae narima kana niatna. Tahan heula ku paman di alun-alun sarta sinadagoan di dinya. Ari paman kudu buru bebeja ka kuring, engke ku kuring rek diterangkeun maksud anu saterusna. Tah kitu we ayeuna namanya. Waler Ratu Mas Malanggi Rarang estu ngababarikeun pisan. Anjeunna bener-bener kasieun, bisi aya tamu nu teu kapanggih atawa tamu salah jalan, bisi aya semah nu teu kapariksa. Nya mangga nun, ku paman bade diestokeun pisan Jud. Dugi dupi ngawitan megate kedah iraha nu. Sumun, ieu teh paman teh teu acan jelas. Lengser nanya deui bari colohok. Hatena rada murengked tapi ke ngarasa bungah deui. Da ieu mah tugas teh teu berat teuing ngan sakadar megatan sema. Ayeuna pisan paman kudu init. Nya. Terus dagoan unggal poe nepi ka aya. Muncan aya mah ulah waka balik ka imah ieu. Ulah waka eureun-eureun ngadagoan sema. Tuluikeun nepi ka hasil. Ngan lamun geus aya kudu buru-buru laporan. Bisi kaburu jauh manten semahna. Saur Ratu Mas Malanggi Rarang tegasna keur. Ujuk sumangan nun paman teh bade mios ayeuna pisan. Sing percanten kapun paman nu bakal ngajalankeun sadaya parentah ratu. Amit atuh nun, cek paman lengser bari cedok nyembah, manehna geus sayang indit. Para mitra sadaya, kocapkeun para wargi sadaya Mamang Lengser. Samemeh manehna indit ka alun-alun teh nyimpang heula ka imahna rek ngadondang dan ngarah pantes sabab era temen lamun pakaian kalalotor. Ai erana bakal megat menak atawa ratu sadatangna ka imah tuluy dangdan make bendo make jas nginting heula jeung make minyak seungit. Ari samping potongan kotok nongeng kahareupnya puan taneuh ka tukang nyingsat sanggeus beres dangdan kop kana cameti regang awi rek dipake pakarang di mana aya bancang pakewu. Paman Lengser meuni asa jadi mantri sabab anjeunna mah boga tugas nu hampang nyaeta saukur megat menak nu bakal datang ka nagara marga Cina. Baga aing yeuh kadinting capek jeung berat ge. Moal capek teuing pikiran ieu mah yeuh. Kudu mikir dua kali pida kadar ngadaguan semah di alun-alun. Jeung geus semahna ge kudu milihan nu gadang sarta kasep hade pake. Ari semah nu kuyumut mah wah ku kami dibuburak si jauh. Ulah deket-deket ka alun-alun. Aya bae tugas teh. Baga yeuh. Aing mah asa jadi mantri sabab dipercaya ku Ratu Putri. Wah, ayeuna mah meujuhna init sabab aing geus dangdan ieu. Leos paman Lengser init ngajugjug ka alun-alun bakal megat semah nu gandang, tamu nu agung, jajakan nu kasep perlente. Eta paman Lengser angkatna ngabaliung sawah. Bujurna ancul-anculan, keupatna dikangkang-kangkengkeun. Dibubat babit dibanting anjingkeun ka cida ngarasa bungahna sarta ngarasa sugema hate meunang tugas bari jimbing. Bet asa dititah ulin lalajo budak anu ngarora sok arulin di alun-alun. Tambah kesel paman Lengser ngahaleuang tetemangan sorana rebek siga domba anakan. Bari jeung teu puguh laguna ngasakadar haha heuheuh huhu hehe jeung haha hihi tapi ceuk pangrasana mangeunah ngawihna teh bari jeung pepeta sagala rupa panon pereumbeun tah. Hidup aing mah tugasna enteng pila kadar megat semah anu gadang ku aing rek ditanya
kemana nyaangkat na sereng bade naon pamaksadanana sakitu meureun maksudna. Lamun unggal poe kieu aing rasa boga tugas ngeunah teuing jadi lengser tugasna hampang. Syukur. Hahaha. Itu para wargi sadaya lengser teh bari leumpang sapanjang jalan nyanyi jeung nyanyi. Bujurna anculan-anculan sampingna nyabuan taneuh. Tapi nu tukang manyingsat ari bujur guar geor lampeolan leumpangna jiga nu rusuh. Di tengah perjalanan aya nu nanya ku paman lengser teu dijawab ku omongan ngan saukur nunjuk ka luhur kuregang awi. Atuh nu ditanya sieun sabab samarupna rek dibabu. Rebet lompat lagi. Lengser ngagak-gak seuri asa menang meureun. Terus tetemangan deui laguna jiga tadi teu pararugungan saukur heuheuh hungkul. Gancangna carita paman lengser geus tepi ka sisi alun-alun. Reg manehna eureun heula terus rarat-reret. Nempoan kaayaan di dinya susuganan geus aya semah duni maksud tapi da eueuh sasaha kajaba ti barudak nu ulin udag-udagan jeung pada baturna. Wah. Kaya semah gimana ada geuning alun-alun di sakieu suwungna. Jalan caam taya jaman nu lambreng. Ulah buru-buru menak ti pajajaran Ratu ti Pakuan. Nu ngaliwat-liwat acan. Tapi aing diparentah ku ratu. Aing teh kudu ngadaguan cenah di dieu. Taya bayana dijalankeun we ku aing hitung-hitung ulin bari ngasuh bepejit. Cek paman lengser bari terus neangan tempat ulin nu merenah nu ieuh jeung awas ka mana-mana pikeun nalikakeun anu daratang. Atuh para wargi sadaya nalingakeun nu daratang ti mana-mana ku paman lengser katingali. Jog anyog ka hiji tempat di dinya mah ieuh tatangkalan lantaran tatangkalan gerde pernah nama pokona mah genah we lah alus awas kasabudureun alun-alun malah wawangunan nu aya di eta tempat ge bisa katingalikeun kabeh. Gek paman lengser diuk bari nangkeup tuur ngahurun balung ku tulang bari ngadagoan datangna semah nu kasep nunggu-nunggu tamu agung susuganan aya datang kadinya. Paman lengser kacida satuhuna ka ratu taat ka raja jeung taya kacape estu nurut sana satimalan raja. Ngahulang bari tuluy ngalamun mamang lengser kaluar sora tuluy ngomong be tepi ka iraha aing kudu cicing di dieu teh yeuh. Buah-buah teuing ngan sakadar taksiran we rek aya menak teh menak ti pajajaran. Lah buah teuing menakna ge keur ngadaweung meureun ayeuna mah aya laguna geuninganan. Laguna teh ngadaweung-daweung kitu cenah menak ti pajajaran. Buah-buah menak pajajaran teh tukang ngadaweung meureun tara kumaha lampreng ka ditu ka dieu. Cek si lengser. Ke kumaha laguna urang inget-inget yeuh. Kieu sigana teh laguna teh yeuh. Daweung menak ti pajajaran. Kitu sigana teh laguna teh. Tapi aing modal sorana ge sakieu rebekna. Sarua we jeung blek purupuk ditakolan meureun. Main ngadengekeun ge pasti laluncatan meureun horeang mun ngadenge sora aing. Lah, keun bae da aing mah. Da lain tukang nyanyi. Aing mah lain sinen, teu kudu alus sora aing mah boga tugas ngadaguan semah wungkul. Tapi ngadaguan semah ge can karuhan deui pidatangeunana. Tapi aing lengser nu kudu babakti jeung satia satuhu ka ratu. Ya kapaksa ngajalankeun parentah nepi ka hasil yeuh. Di dieu yeuh. Lah, ku aing ditungguan nepi ka iraha ge. Ceuk paribasana kudu monok moek di dieu nya kapaksa meureun aing teh balik-balik rek padudah hare wungkul. Menta dahar ka indung situ ka imah. Tunuh di aing dah. Rek sare aing di dieu era bisi aya ratu ngaliwat ngaroris.
Tapi waktu na paburu beak teh.